Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing barudak wilujeng patepang deui sareng Ibu Laeli dina pangajaran basa Sunda. Barudak kumaha daramang? Alhamdulillah, pamugi urang ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barudak dina poe ieu nu rek dipedar nyaeta ngeunaan paribasa. Tah, naon ari paribasa teh? Paribasa teh nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun kalimah nu puguh entep sirihna. Jadi paribasa yaitu perbandingan yang menjadi lambang perilaku sehari-hari, membentuk kalimat sesuai dengan ketentuannya. Barudak aya sababaraha contoh paribasa jeung hartina nyaeta anu kahiji, kawas ucing jeung anjing, anu hartina teu daek akur pasea bae, tidak pernah bisa rukun, selalu berselisih. Anu kadua, marebutkeun paisan kosong, anu hartina marebutkeun perkara anu taya mangpaatna. Jadi memperebutkan suatu hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, contoh anu katilu, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, anu hartina taya pangajaran anu hese, lamun urang leukeun jeung keyeng diajarna tangtu bisa. Jadi tidak ada pelajaran yang sulit kalau kita tekun, tentunya pasti kita akan bisa. Contoh nu kaopat nyaeta ulah sok ngaliarkeun tales ateul, anu hartina nyebarkeun kagorengan batur. Jadi suka menyebarkan kejelekan orang lain. Nah, contoh paribasa anu kalimat nyaeta adat kakurung ku iga, anu hartina kabiasaan goreng anu hese dirobahna atawa dipiceuna. Jadi kebiasaan yang jelek itu sulit diubahnya. Tah, contoh paribasa anu sejena nyaeta tamiang meulit kabitis, anu hartina kalakuan goreng anu malindes ka diri sorangan. Jadi kelakuan yang jelek berakibat kepada dirinya sendiri. Contoh anu sejena nyaeta ulah kawas cai dina daun tales, ulah kawas cai dina daun talis. Hartina papatah anu taya tapakna, kalakuanana angger teu robah-robah. Jadi nasihat yang tidak ada artinya, tetap saja kelakuannya tidak berubah. Nah, barudak aya deui ye contona paribasa ya, nyaeta
mopo memeh nanggung. Artina ngarasa hoream atawa teu sanggup migawe hiji hal samemeh prak digawe. Artinya merasa malas atau tidak sanggup mengerjakan suatu hal sebelum dikerjakan. Tah aya deui jati kasilih ku Junti anu hartina pribumi kaelehkeun ku Sema. Teras aya deui lodong kosong ngelentrung anu hartina kalah ka loba omong wungkul tapi pangartina mah henteu sabaraha atawa bodoh. Ya, jadi banyak bicara tapi ilmunya tidak ada atau kosong. Tah barudak eta teh contoh-contoh paribasa. Nu sakitu anu dipedar pamugi aya mangfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.